kumaha kunaon motor teh hurung-hurung aduh Kunaon mantri iya motor? iya tuh hurung-hurung wok. Oh bensinan meureun Pak Mantri. Oh bah bensin mah puguh wok kurang geus dicek ogenan geus we pangngangankeun montir jig Montir. montir apal montir Apal? heeh jig pangngangankeun nya urang nuban di dieu Gatuh. sok. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Aman awak? Iya puguh dititah ku si Mantri yang montir dan motornya teh hurung-hurung. Oh, motor si Mantri teh hurung-hurung. Teu kudu neangan montir atuh wok. Engge bisa masalah sakitu mah. Lah, balik teh Hansip. Emang di mana kitu wok? Di deket imah Bang Jack. Oh, siap atuh. Tungguan. Wingek mawa alat-alatna heula nya. Teguan. Benar gitu si Hansip bisa ngurungkeun motor. Mantri, Yuk. Aya wok. aya itu keur nyokot kunci-kuncina heula montirna. Oh, heula tuh. Tungguan we. Tungguan we nya. Gas kilik-kilik. Kira ngahurungkeun motor we teu barisa. Sakola we laluhur. Bara legug pisan. Kira ngahurungkeun motor. Ih. Naon ai saria? Pan aing teh nulungan. Sia mah lain nulungan ngerusak motor aing. Sia di mewok lamun mau betan kieu. Pan cenah aing teh diurungkeun aku mah. Iya aya naon ieu? Naon, Mantri? Iya Bang Jack tah si Hansip kayak ngeduruk motor urang geura. Urang mah nulungan, Bah. Motorna teu hurung, kurang dihurungkeun, Bah. Kalah malik urang nu disalahkeun geura, Bah. Mantri, ya pada ratu si Hansip gitu mah nulungan eta mah. Bener. Gas, tulikan Hansip. Tulikan. Bener, Pan. Cuk si Bang Jack ge bener puguh nianan. Tulikan Hansip. Siap. Sip. Aya naon sia Warjo? Sia kunaon ulang-ulang wae jigan kas bitu. Bitu naon ai sia Warjo? Ku aing anjing dipalak we ku preman. Nah preman mana wani-wani malah Hansip. Aya pokona mah Warjo eta anjing si preman cucuk lauk tah. Ulah ngegasip aduh euy deh. Si cucuk lauk eta mah geus puguh tiba heula oge. Heueuh emang preman sadis si eta mah. Gas kumaha aing Warjo? Sia masuk itu geus anter aing ayeuna hiap. Anter ka mana? Geus buru anter aing. Ka mana ye? Ka guru aing hiap anter aing. Ka mana? Anter aing. Anter aing. Ih sia anter aing mah. Siap. Tak iyo imah guru aing teh ya. Oh iya. Heeh. Lawan ketoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok buka we. Cih. Sia wanian Warjo. Sip sok dieu ka dia. Sip. Iya. Siapa sih? Iya mau naon dia. Aya naon deui maneh deui sip euy? Iya puguh bah, ka dieu teh aya perlu. Geus sip lah. Teu kudu ngomong aing geus nyaho eta masalah eta mah. Ngan aing ieu kieu ya sip ya. Ieu saha ieu mah wajah mah kieu ruksak ieu. Pila aku nganjang ka imah batur ayeuna dijejek bantu aing. Aduh, sabar nu ngajejek panto bah. Tadi mah panto muka sorangan bah, henteu dijejek. Ulah bohong maneh. Kadeuleu ku Abah sia. Bohong ku Abah. Ku Abah sia yang disumpah. Dijadikeun marmot sia ku Abah. Astagfirullahaladzim bah, eta muka sorangan bah henteu bah. Piraku bah teu wani, bener na teu wani. Lain urang eta mah. Geus teu ngaku mah ayeuna mah. Disumpah ku aing jadi beurit. Hah? Jadi beurit. Aduh, hampura bagus, engkung jadi beurit mambung, hampura bener embung mah. Bro, juga aing ya nonjok. Geus dihampura ku Abah. Dihampura ku Abah geus. Aduh, bah, aduh nuhun abi teu dijadikeun beurit bah. Moal di moal, bener, moal. Geus ku aing eta mah dihampura. Ayeuna bagian mana we sip? Masalah preman cucuk lauk keun bagian Abah. Pokona ku Abah beres segala rupana. Abah herek ritual heula. Muhun atuh bah, disegerakeun pisan bah. Cip, aing ge kerapat gaib heula ya. Bisa ngaleungit kitunya si Abah aing. Anjing, palingan aing teh dijieun beurit. Aing kakareueun ya sabuat ka dieu. Diberes sarua. Balik biap. Macis cicing tungguan pan aing rusuh kumaha sih mah. Di zaman lagi leungit. Kayak datang di ieu meureunan. Gitu. Cicing daguan heula. Anjing teh kalah malolor.
Udang. Udang ya. Si Abah geus datang. Udang. Hansip, Abah alhamdulillah tas rapat goib ya. Hasil bebenangan Abah ya. Oh, uhun atuh bah. Aduh, nuhun pisan bah ya, nuhun pisan. Oh iya Abah ya. Kebenangan ya, tas rapat goib. Tah, Abah ieu menangnya. Ieu batu ali, batu ali sarang tawon. Gunana ieu cipnya, cip. Gunana ieu pake engke kumaneh kana curug. Kumahakeun bah dina curug teh? Siapa aja bego begitu mah itu apal ngarang-ngarang batu akik dipakai karena curug gue dimomoy goblok. Ngajar dong atuh. Pan Abah keur ngajelaskeun. Nah, sia mah sok-sok nyaho sagarupa teh atuh. Kumaha Abah we? Sia atuh da wardul ngecedog. Oh, uhun atuh bah. Kumaha bah teruskeun bah? Ah, ieu pakeanana curug. Engke kege kadepeun ku si preman cucuk lauknya. Tapi ieu engke aya deui ieuna. Aya mantra-mantrana ke ku Abah dibere mantra-mantrana. Naon bah mantrana? Ulah nu panjang teuing bah. Bari usap ieu batu alina nya heuh kumaneh. Oh, Ieu bah. bahasana ieu. Cing uang cangcang. Dulu atuh sungut aing ye. Gampang atuh bah sakitu mah sugan teh hese. Piragenan cing cuang cangcang, cing cuang cangcang, cing cuang cangcang. Sia mah ngagampang wae tuh dah Hansip. Deuleu ye beueur aing ye, deuleu. Ge sing manyong ye. Dempo ka dia ye. Cing uang cangcang. Iya goblok iya aing nggak bisa ya tak itu goblok. Orang kudu monyong bisa tuh gimana? Cing cuang cangcang, cing cuang cangcang, cing cuang cangcang. Kitu mah gampang. Ah heueuh kitu Hansip. Berhasil ge mah. Ye langsung pakeana curug maneh ye. Cing cuang cangcang, cing cuang cangcang, cing cuang cangcang. Berat coy ieu mah coy. Panas sih Yang panas berat. alah Aduh, sing kuat sip ieu mah alus pasti ieu mah. Ek diajaran, demi ek diajaran mah mah. mual Wah, ieu kumaha tuh enak bah. Eta mah kitu ulah reuwas. Eta reaksina saperti kitu heueuh. Kitu bener heueuh bener kitu tah kitunya. Mohon atuh siap bah. geus satu sip aduh aing Naon? dibawa balik ya sip aing sieun ketempuan si siap si edang di dieu aduh Nuhunnya banyak. Siap. Nah si Hansip ujug-ujug balik geuning. Padu we gratis ya. Ka WC ge mayar ken. Oh, uhun bah. Bayar tuh lapang mayarkeun. Nah jadi aing kudu mayar Lapang mayarkeun tabaku si Warjo bah. Nuhun bah. aduh bah dabi manganteur wungkul jebot teu gaduh artos bah Atuh geus kumaha aing ye? Aduh, capek aing teh ieu ngaradar teh. Aing nepikeun karapat goib dari teh ye. Goblok. Geus we ku aing dijadikeun beurit ku aing sekalian tah. aduh teu sanggup bah